Kak ibu-ibu kerjanya nagibah sih. Eta teh kitu dah. Emang kalakuan nak kitu yang angger make baju teh eta euy hayo. Jeung hayang nyaho we urusan batur eta teh. Emang sok kitu da si eta mah pikas beleun. Aduh, geus karariung. Emang eta teh geus pareres ti mah? Dek beres rek moal atulah bapak-bapak wae atuh nongkrong teh. Kebesekan ieu teh. Nur urang minta nginumnya. Urang nyokot ka dapur. Jik cokot teh atuh ceuk sorangan ka dapur. Maraneh percaya teu eta Cipitri make gelang jeung Ali emas. What? Urang mah teu percaya eta make gelang emas. Lamun heueuh eta emas kan Cipitri mah sok pamer. Pasti dijieun status nawe ajeng surat-suratna. Raku we ari emas kabeuli, ari kontrakan teu kabayar. Tong tarik deui kayak gitu dekat ieu bisa kadengeun. Keur meujeuhna haneut cain teh teh Nur. Yummy. Canun. Mesel. Kalah itu anu meuli. Cah Haji. Nis, urang bieu ka dapurna wah tepikeun ka pabalata. Brak-brik buru siseuheun cinta lalam buru. Lainnya buka warung cepat jorok dan buka warung mah kudu bersih atuh. Ya mah bisa segala alam bro. Urang ngaliwat oge menika eueuh tincakeun bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Aduh, Cah Haji poho itu seseuhan jaba geus nangeueuh man ku pewangi. Edek moekeun heula hayu. Ai maneh percaya teu ai eta Cah Haji make emasna asli? Urang mah teu percaya lamun Cah Haji make emas asli. Manya emas asli Hararejo. Paling ge duble. Oh my god. Da nu beungharna moal katempo make emas asli jeung heuteuna. Kata Emis itu dipanggil sama Ang Dudu. Sudah nama yang kopi. Tila si menis mah gitu. Lamun teu digerowan ku salakina mah ayo we nancem nya oge cicingeun kana gibah mah nomor hiji mun teu digerowan mah mawa kabalik. Oh nya jabanin saya teh panasan. Tekau ningali urang barang pake boga nu anyar. Hayo we ditilik-tilik, ditempo-tempo. Oce geningan boga gelang anyar. Hadiah ulang tahun. Wow. Tapi da urang mah percaya ka maneh Nur. Maneh mah teu cara si Emisnya. Urang mah geus nyaho sikap maneh mah. Aduh, ieu geus beurang. Hayu urang mah deuk nyangu heula. Bisi peuring beuteungeun si Kardun. Gaya elit, ekonomi sulit, bayar hutang berbelit-belit. Kak ibu-ibu kerjanya nagibah sih. Kalau sama Tama jangan ngejelekin dong. Nice.